Sampura bos, keberangan bos. Iya, langsung kerja bos. Siap bos. Kudu digawean teh heuh. Di titik dia. Di ka titik itu. Begitu. Masih dibawa peralatannya nggak siap? Geus kabeh na koper. Siap. Nah iya. Heeh. Nah, Paling nepi iraha gitu ya teh proyekan teh. ya pokokna mah ya seminggu kudu beres. Cek di Meh ayaan. Siap. Oke. Woi, Pak Haji. kada ngejar dok didinya sia. Mau beres-beres atau ngoret sih teh? Oh, keola tuh. Kumaha? Siap-siap. Cekat tuh buru bae. Bagaya. Udah dia disalin. Elah tuh ji disalin heula menit menit. Buka-buka ya nak. Iya naon jerona. Ini peralatan atuh. Erek ngoret kita nih. Aduh loba gaya pisan cik koper, Lep- pakai jas. Lu penting mah gaya heula dek gawean naon oge. Ame dihormati. So, Bener. ya. Gaya Lu heula. penting gaya heula. Disegani. Terus tong loba ngomong ieu teh tareh beurang. Oh iya pan Panas disalin. tah, urangnya make ieu panas ya teh. Ah disalin heula. Gua datang. Di mana wae? Tah. Ieu nepi ka pon sampe. Ieu kudu bersih pisan heuh. Awas namun teu bersih pisan dibayarna setengahna tah ku urang. Aja ngoronyo. Har. Kalau ngajar dok ai sia teu mikir. Ke disalin selang teh tuh. Eta kudu kene salin eta rek ngoret oge. Mas tuh si Haji ngoronyo wae. Oh, liar Ganeng ganeng. buka peralatan lah. Ayo. Salin. Buka ya sepatu. Ya, oh, ada peralatan. Keluarkan. Peralatan tempur. Ah, buka. Siap. Peralatan perang unggul. Nah, mana make pacul. Paculnya. Siap pacul. Nah, Ari. Sandal lagi sepatu asup kenalanya. Suka nah tuh. Sisirangan kieu bae lah. Celana itu tilepannya lebar. Oh, atuh. Kayak baliknya karotor era atuh. Penting gaya. Iya, kata gua. penting. Ayo mun hayang dihormatan ku batur pada naon penting gaya, men. Kayak deui we gawe naon-naon namanya. Penting gaya we heula lah. Nah, kudu nganuhunkeun ku aing diajak borongan kitu nya. Nyewa di lebih bana badan tuh. Ieu di tatangga ieu mah. Ya buat asupkeun deh. Yuk, ngoret ieu mah. Tuh no yang kiciwis nah kan. Kumaha nya ini bogana teh galak bisa baikin. Bisa baikin galak bisa sih teh. Tapi hayang yang nyobaan ala tuh. Aing teh boga. Ku aing heuh. Heeh. Kieu ku aing ala maneh merhatikan sekitar biasa heuh. Biasa bisi aya nya. Heeh, cicing heuh. Cicing mah tungguan ieu. Mak, bray, aman kene. Wah, bray. Ai sia teu mikir. Ampun. Kita lain beresin itu tuh ngoret dan kikituan itu sia teh cengkat. Hei. Sia ada ngajar gua ieu bantu naon ieu kunaon ieu batur mana? Aduh. Duh, Kang Nano Ya bantuan atuh. Cengkat sia teh cengkat. Ieu mah urang haji hei. Bantuan. Busur. Duh. Kunaon sia aduh. Cika jelema stres ieu mah belegu. Kang Nano geus bae-bae kiciwis mah. Aya naon? Anjing panggil naon? Heula eta naon? Geus. Cicing lah. Cicing gerak. Naon? Aduh. Sia. Aya naon?
Gerak suung. Aing. Ya sawau bauna. Wah, Yeuh. kumaha? Gerak ka dieu. Ka dieu baru. Kamulan ka dieu. Naon aya teh? Ayo sok tiluan gerak. Oh. Ya, heuh. Apa tuh Aisyah ya bawa dah. Hasil Hah? kieu nya. Kieu Pak. Asa teh ucing cek aing mah. Kela. Ya. Ya mah cek aing teh ucing geus 3 poe ieu mah rada garing ieu mah. Nah, ieu mah. Wah, teka meuh kieu mah 2 poe. Anyaran ieu mah anyar. Cek aing 3 poe ieu mah. Sapoe ieu mah. Tilu ieu mah cek aing mah. Nya teh apa bauna kieu Aisyah? Cik. Sok. 2 poe ieu mah. Sapoe ah. Ah. 3 poe cek aing ieu mah. Ieu mah rada garing. 2 poe. Soalnya rada anyar-anyar keneh bauna mah sapoe. Heuh. Cek aing 3 poe ieu mah. Wani ngorehkeun aing mah sok. Sok korehkeun ku nano. Oh eta arit. Tari teh. Wah, kuleungeun cik buktikeun lamun nya teh ucing kuleungeun. Geuleuh Aisyah teh kuleungeun mah. Bae atuh. Awas ku aing tuh. Ya, heuh. Ah, ieu mah siga teh jelema anjing. Ai, goblok bodoh kamari di dieu. Ngopet bersih orang tadi dia nya. Anas tadi nah bau hasil-hasil kitu nya aduh. Tapi lah siga tai ucing ya. Heeh, bau-bau. Itu podol si Haji mah dah. Ayo, kiciwis bawah. Ya, senah. Balik ini mah. Soalnya ieu geus kadianya. Anjing kadirinya. Naon be? Naon bi? Eta artos SPP guru terus tanyakeun wae. Duh, kumaha nya? Dayana mah tacan aya di AA. Kumaha tuh? Kewe, kasih haji lah. Kamari aya urut damelan gitu. Sugan di haji aya. Sok we nama obi sakola we cing bener nya tong kamana mah tong mabal di. Kan urusan bangunan atau biaya mah ku AA nya. Sok we nama angkat tuh sakola. Ya, berangkat sekolahnya. Kasihan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih haji heula kitu lah. Urang tanyakeun sugan aya. Assalamualaikum. Ji. Garane. Sahari eta duh, karek sareng geus ngaronda. Aduh. Aya naon atuh Aduh, jeung Ji. Aduh, aing lulunguh keneh atuh da karek sare sakedeung. Sok kumaha ngobrol-ngobrol sok. Di kumaha? Bro. Kumaha? Aya. Sore. Oke, siap. Posisi aya bareng mah aya. Balik ke Lempang teh. Kadieu. Tinggal lagi HP orang. Bawa. Punten Kang tuh. Ka mana tuh? Terus tadi sekolah. Kakak.
terus kasihangan. Kumaha tuh apa orang? Udah duit tuh, gantian itu. Gaduh bisa no. Tingalian tuh Kang teh. Buntan bisa. Kadila. Dibogan. Nya nu tadi nama itulah ji ngayekeun abi teh priyogi artos kaji nya punten walaupun damelana tacan ieu gitu tapi abi nya maklum. Ngan anu ieu nama tadi si Akang Sanu bebaturan abi nu kitu teh geus dijanjian tadi ngan tacan ka dieu. Jang eta teh. Teh beungeut kasep jiga najan jiga citel oge daek kan nya beungeut kitu aduh daek. Di dinya ge beungeut kasep. Wah, maunya atuh di. Gawat aku daek nyacar. Loba gitu pagawean. Ye, di dieu sacan boga kebon kieu sarua ngalaman gawe. Ngan gawe nu bener. Komod. Yuk. Kumaha ya orang? Kumaha HP? Kumaha tuh kan nggak begitu gaduh artos. Itu orang mah tayang nyaho iya HP. Kudu kagantian. Nya kumaha carana kitu da abi ge. Teu we geus. Urang tayang nyaho pe ayeuna maneh ngilu jeung urang. Tong ka sakola. Urang hayang HP balik deui. Baik, pokona mah. Hah? Nya kumaha Kagantian. Ngilu we ke jeung urang. Tong hayang nyaho naon-naon mah. Kan maneh posisina ieu. Ieu kayak ganti ke urang. Cicing we, heuh. Tungguan di dia. Tungguan tengah mana-mana. Komo di dieu mah ye heuh. Kumaha tadi? Pengalaman gawe di dieu. Pernah nunawaran najan heuh sakola lulusan SD. Anu nawaran di pabrik donat. Baru orang teh atoh bisa barang tuang kumaha. Donat teh atuh apa donat ngeuna. Ai pek heureuy sok diheureuykeun. Bisa hareui kumaha? Ngabolongan donat teh kunaon sok? Kunaon cing? Ku ieu. Duh, eta teh naon? geura bogaan. Dasar jelema ka urang, baheula pengalaman urang pribadi ieu. Ngabolongan donat pira kuku bobogaan. Kumaha gede teuing bolongna nya. Mah payu. Hadak kitu ji nya aya abi ge nya kan udah mama naon da abi jadi tulang punggung gitu di keluarga teh adi sakolakeun nya abi mah Ai kolot ka mana? tos almarhum nih. Duh, Innalillah ya tuh ya. Ai gitu. Jadi jadinya tuh jadi tulang punggung keluarga. ya ieu anu di mata kah di damel kana naon we gitu nu penting mah di ieu. Wah, gimana Bu sedih. Lain sedih ku eta. Ieu tingali tadi kumaha kapijek. Aduh. Eta katijak. Ya ampura sugan teh. Geus we kieu boga kenalan ya, Haji boga kenalan. Daik digawe mah bener-bener ieu mah. Hayang ji di mana tuh? Bisi maman keuyeuk ngelas. Daik teu. Nya abi mah kanu damel mah ayo wae jeung nu penting Ada halal. tare beres meureun setengah poe ge meureun beres. Nyala itu mah biasa nu nyacar eta mah. Ayo atuh yang jajak ka si maman itu tuh. Maman keuyeuk. Mangga pisan atur nuhun pisannya ji. Iya duit aja. Ya, jadinya itu ini si Ujang Sanu nu ciga citel teh. Ieu 50 heuh. Nuhun nya ji nya. Heeh. Dia salin heula. Gawean araus si dieu mah. Aslina. Di dieu ge ngelas ieu hotel. Hotel bisa dulu. Jadi citel so. Info halus. Mantap. Gawean di dieu mah. Tuh aya maman keuyeukna tuh. Oh. Haji.
Kata anjing. Aduh, sieun euy. Aduh. Mana naon anjing ieu mah bager tuh. Tuh. Leuwas man. Man ka dieu. Ngobrolan heula ka dieu. Jang di dieu jang, sieun anjing di dinya mah. Mana wae tuh Ji, lawas pam ieu teh. Kumaha sehat? Cageuk. Sok tuh calik ngaropi tah. Leuwas ieu sugan teu ngurus anjing. Anjing bager da eta mah Ji. Kegawean urang geus beres. Ieu euy urang karunya kasih udah ieu jadi tulang punggung keluarga. Ningali gawean di dinya keur loba. Jemben kumaha tuh Ji? Kumaha lamun si ujang ieu gawekeun we di dieu. Atuh da geus pren baheula. Bisa di dieu gawe pernah bareng. Bisa. Nitipkeun we atuh urang mah hiji ieu. Kalaresan pisan Ji. Abi teh nuju ngabutuhkeun padamal, itu teh can aya nu ngamplasan. Nyata saya ayeuna mah ngamplasan tuh. Kang aya abi teh diajak naon wae gitu. Tengah yang apalah nganana mah. Bongan saha maneh atuh ai keur ngeunah-ngeunah nanakonan. Yang main ngadupak wae teu kahajat tadi mah. Tah wayahna we maneh nuturkeun segala rupana cek urang. Ameh mayar hutang maneh ka urang. Lupa kumaha eta teh Kang? Ieu mah sifatna Rusia maneh tong bere nyawa sasaha soalna hese yang gawe jeung urang teh. Pokona mah erek nepi iraha urang ngajak ka maneh wayahna maneh kudu daek. Tah, ayeuna mah meh hayang nyaho gawe maneh kumaha? Urang kan biang geus janjian. Jeung engke aya di ditu di Parapatan. Kan jelema nama teuing urang setelah maneh lamun tiap aya jelema nu ngalewat ngomongkeun uhuy. Itu apaleun hah? Cing tarik ngomongna uhuy. Heeh. Coba. Tah ieu. Kasupkeun ka kantong, tong hayang nyaho. Tinggal masihkeun uhuy. Bikeun we. Amun itu nyaut uhuy bikeun. Ieu ti Kang Ojo. Ditunggu Kang. Heeh, kitu unggul. Kade salah jelema amun nu nemal deui uhuy, eta jelemana pokona mah. Lamun nu teu nemal mah lain. Geus ayeuna mah indit ka Parapatan. Jangan jelema nu ngomong uhuy. Hah? Jik buru. Diangkatnya Kang. Jik. Kade poho anu pasporda uhuy. Kade Kumahanya apa gimana nih? Uhuy. Tah, kieu geuningan alus. Didinya gancang nyan pagawean mah. Mohon bos. Tah, kieu rapi. Nya. Geus beres can. Ieu katinggal mah atosnya sakieu. Sakieu mah. Ayeuna mah diajar ngelas we. Oh, ngelas. Nya tuh lasana. Oh, mohon. Hayu. Palirit teh nya. Ngelas mun. Eta sok las. Nah. Dulu. Asa palaun mau nyetrum ya mau. Tuh. Cing. Moal naon atuh tuh. Duh, ngaburi nyai kitu nya. Moal naon? Moal. Nyetrum teh. Oh, gitu pira ge. Duh. Abi diajar ieu nya, ngelas ieu. Sok diajar. Oh. Tah, ieu kawatna. Kawat ieu. Heeh. Masangkeuna engke lamun seap ka dieu kieu. Heeh. Sakitkeun deui. Ieu mah bisa tuh bos, sak ieu mah. Ieu mah tere diajarna ge mah. Alah, kunaon, Man? Aduh, naon cing nu beunang? Ieu tarang, Mang. Ketinggalan. Kunaon? Ieu tarang. Aduh, Pane teh kunaon? Ieu tarang ketinggalan, Mang. Mana si bos teh, Bos? Tadi, Bos. Aya naon deui? Aduh, Aya naon? iya budak teh kunaon ieu? Aduh,
Cing ningali. Aduh, parah kieu si Ujan. Sok nangtung ayeuna mah. Sok nangtung ayeuna mah di ditu urang berbanang heula urang. Uhuy, uhuy. Apa? Tah, irang kabahan. Uhuy, 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 Uhuy. uhuy. Ah, bener. Nah ieu mah biasa ngge ku Kang Ojo. Tah, ieu titipan ti Kang Ojo. Mana? Naon tong temung-temung. Ya, Kakang Ojo ke nya. Iya mahnya. Geus da moal naon atuh da ieu mah sukan ge garing lah. Sok ayeuna mah istirahatkeun heula. Sancageun mah ulah wakala ka dieu istirahatkeun heula di bumi. Ya, mohon Bos, mohon. Sok Abi ka bumi heula atuh nya, Bos. mohon. Kang, Ieu. Ieu. Apa teh? Kumaha? Gampang. Gawe teh. ya kitu bingung yang anjel mana? Wah, mimiti eta mah teh mah moal. Ya duka nah. Ya kan. Begitu aja. Ngomong naon wae tadi? Ya nanyakeun Kang Ojo lah ka mana sih tadi teh? Oh, udah HP na kaburu ieu tuh. Entos abi teh kitu wae Kang. Enggeus gawe mah kitu. Tah, ku sabab maneh boga keneh hutang ka urang HP. Ya. Nya ieu baru lempang lah. Ya, sekalian. Kan ke isuk-isuk kurang diajak kudu daek. Ya, siapa? Turun tukangnya. Eta baju isukan kurang bawa. Mana makal sorangan. Ya, Kang. Ya. Ya. Jik. Gitu wihilanya Kang. Jik, ini. Duh, ah. Naon, Bi? Kunaon tarang ah. Tarang kunaon eta? Kegetihan gitu geus gelut teu kumaha. Teu gelut jeung saha tuh. Ya di pagawean musibah tadi. Hati-hati atuh. Da eta teh padahal mah senang disi hajinya kakak pisan teh gawe talina mari dimanjangeun gitu. Ya cai heula atuh. Mun sakata pangyanakeun lah cai. Eta kumaha di sekolahan teh guru? Surabaya teh eta mah tong di pikiran. Mas aya mah istirahat we nama. Pada dihenteu teh ge eta Geus tetep. bae anu istirahat we namanya. Si meter cager we lah pokoknya. Bilik terus ieu lah. Entos atuh. Ya sok eta bisa rek tuang-tuang mah aya da di hanapeun eta tah. Nya. Gitu.
Oh. Riweuh orangna. Dagon weh. Geus di mana eta? Siap. Nya, tungguan weh. Yo. Mahanya. Kang, Gawean itu. Nah, balik deui. Jadi butuh duit lanjut cilaka Cilaka? Heeh. Aya gawean mah. Sok atuh aya mah. Jauh tanah naon? Ya naon sok bae. Ya, aya. Kebenaran orangnya butuh nu nganterkeun. Loba pisan ka ayeuna. Ya, Ya ka saya ka Kang Gewel. pakai kode. Pake kode. Kumaha kodena? Kodena Asa. Asa Pakai Z. Azza. Azad. Heeh. Kumaha? Azaz. Karena Gewel. Gewel. Nya. Kayak Di mana ieu lokasina? Sameme Taran Biru. Kayak di itu ya Taran Biru. TB Kidulna setik. Siap. Hah? Eta di mana? Eta jalan mana? Kayak baru balik di loba kene sama. Heeh. Nya Ah. sit. Ayo, sok. Assalamualaikum. Mangga kalabat. Iya lah, tas bumina Robi Maulana. Oh, mohon. Mangga kalabat lah. Oh. Mangga. Iya, tadi taruh rompok. Mangga. Calik lah. Saya pergen naonnya Pak? Biasa Harusnya di sekolah Robi teh saya laporan sama Jinten terlebat. Nampis nada itu. Tapi teh tujuan dari teh awatos. Jadi tedamang ada natu naon. Aduh, awatos gitu. nya abi teh kalaresan rakana Robi gitu. Da di bumi mah kumaha nya? Bager sih si budak teh nya, malahan sakola rajin angkat tiap dinten. Upami aya nanaon ge tarang ngeluh gitu ka abi teh. Kan anu di sakola mah kayana telebat Ya, gitu. terlebat sebara dinten. Dinten abi kewajiban sebagai wali kelas kangge nyari informasi gitu. Lewat pos jadi tedamang atau napi naon, hari santu nyampekeun ka kepala sekolah. Nya atur nuhun di Bapak atas ka dia ngawartosan ka bumi abi. Kedap tuh Bapak cai-cai lah. Ngomong ya, segala ngarepot. Ada aya Robi teh nya. Di dia mah. Tadi mah aya nembe euy, duka orang di pilari heula Itu tuh. itu seorang di Manawi ya di bumi. B. Asa pakai jet. Oh. Kumaha eta bareng tos di ieu. Gintun. Oh nya. Ngangge acuk naon? Kejo. Ya, siap. Siap diantos. Ya. Sip. Oke. Ya. Itu torena warna biru kan? Terus kamu juga. Tuh, dia tadi gini. Hei. Aja. Kamana eta budak? Nembe mah aya, Pak. Duh, kemana ya? Di pilarian teh aya. Nya ke ku abi dieukeun, Pak, upami ieu mah diwartoskeun kumaha ka datangan Bapak gitu, ku abi urang dieukeun si urang kali teh. Itu Nabi ge sebagai wali kelas emang posisi Robi teh kan ada kayak beberapa hal kan bisa ngaganjal ke sekolah, nu kan uang SPP pembangunan dan setelah nah enak kata ambi terlebat ya teh tapi awatos gitu. Kan perkawis pang SPP mah biasa ya toleransi di sekolah tapi subilah Robi karena dia anak ditingkatkeun patos biasa nutupan panginten ka awalan anjeunna di sekolah gitu.
nya di abg hapunten masalah eta perkawis tinu bangunan da abi diusahakeun Pak gitu di dia ge kawin saya penting ngerobin we rajin gitu. mohon duh eta budaknya tuh bisa diatur tuh bisa di kayaknya aku lanjut tuh kemana deh. Makasih Kang Ewe. Iya, barangnya. Oh, di kacamata gitu Kang, dia tukang urut. Bisa dia langsung diurut heula. Gitu aja tukangnya. Mun mangga. Jadi anak Kum, Hati. Kang. Iya pesanan Kang. Tikang Saha? ojo, tikang ojo. Siap. Kita teh naon Kang? Tak apal idinya. Teu. Idinya teh mentar nganter kieu teh kudu apal. Ada teh apa sih Kang ojo ge teu mere nyaho? Teu mere nyaho. Henteu. Tatanya atuh udah sakola Geus, meureun. Tah, Teu nyaho, ieu henteu. dipertikeun ieu nya. Wah, barang hade pisan ieu mahal pisan ieu teh. Kumaha sih? Iya, yang pupuk. Oh, pupuk ieu teh. Pupuk didinya nyangan naon atuh. Pupuk ieu teh tah ieu sapoe oge jamina langsung badag. Oh, gitu. Langsung segede kieu isukan teh. Mahal ieu Oh, teh. dipaten urun ieu teh. Ya, buru ya. Rokok, jarum, sebungkus dah. Ya, Cik, tuh, cik, non. balik. Nuhun Kang. Ya. Oh, Robi teh angkat di dia mah. Mohon, Pak. Aduh, rokok teh da bagus di bumi mah. Robi. Aduh, Robi, gimana Robi? Iya. Aduh, nah, aduh. Di mana ya guru nepi ka datang ka imah? Iya. Terus cari ke Pak diuk-diuk didinya. Ieu kedah diwara heula gerapa. Boga adi teh kieu ngarakeun. Ieu nu ngaran lanceuk kurang kumaha Orang gitu. tanya lah kalau Robi sakuma Robi ulah pakai emosi aja. Ya punten Pak, tidak Ya, kan bios. iya nyaah gitu abi ka nepi ka kieu teh gitu. Robi terus gimana? Sok ngomong lain kituan wae. Ya ameng ah. Amang ieu moal ge guru ka dieu atuh. Robi teh lebat ka mana-mana di dia mah angkat kan. Ka mana angkatnya? Teh jujur abi teh damang. Damal di mana? Nya aya we di ditu. Abi teh tetegan ngali gitu. Capek banting tulang. Geus, nu kalar itu mah urusan AA jeung kudu gawe sagala na sakola Pada karunya abi mah tuh. Karunya iya nu jadi gaganti kolot teh lanceuk mah teh geus sakola teu bisa dipikanya pisan. Kita sudah tanya dah Pak, kita emosi, kondisi abi. ya mah teh lepat kayak mulara Robi angkeun lepatna terus ke sekolah. Terus nah mantuana ge kirangan bebanaan ayeuna paminten abdi mah jangan warasan ka Robi ending mah bae lebat teh nya kan perkawis gambar mah ya ini karunya si watos gitu kalau ke gambar gitu dia ya Robi terus sekolah Dan abi mah karunya we ah. ya aku lagi lah ngatas Robi posisi gitu mah cuman kan posisi Robi kada menghargaan si ya terus berusaha ya di sekolah ya Robi malah ngayu itu pekerjaan si ya karunya dia mau di sekolahnya. Karena bapak baru kami tolanya ada rumah kerjaan dan magalanya Pak. Ya, hanya Atur nuhun pisan Bapak, atur nuhun. Iya, ini sekolah dia nya. Kasih yang ngapura. Assalamualaikum. Salam Pak. Hampura ah. Sok di hampura. Da ge teh nyaho sugan teh mah yang di sekolah dia anu ieu teu ulang teu. Teu nyaah kitu lanceuk mah kitu. Abi karunya atuh banting tulang ah teh karunya. Sok apa yang nama cing ieu lah nya. Cing jujur aya naon teh rek di sekolah butuh naon sok ngomong ka lanceuk.
Hah? Mas tuang can? Kan? Cicing mas tuang lah tuh air itu. Mas, sok campura besi ya. Ya. Sok. Tangkilatnya like, comment, subscribe.